Kade lamun ngopi ulah bari jeung ngadahar bonteng. Nu pernah naon? Kalau hubungan anak. Baheula dulur Iwan teh kejadian. Tas ngopi tuluy ngadahar bonteng. Di abi. Tuluy ek balik ka Ciborok pan nya. Na motor. Beres ngopi, beres ngadahar bonteng. Begitu naik kana motor langsung gogorowokan. Tulung poek gitu kan ya. Darah tinggi meureun. Lain abi gura giru keluar aya diilikan teh helm nanti balik. Anjing. Goblok. Anjing, nutupan Pak. Ari sugan teh ku gara-gara bonteng jeung kopi. Mantaknya bener kena gede hulu daripada leutik hulu anjing. Nya. Kan kalau mau ku helm anjing poek. Poek tuh lu. Alah. Aduh. Saya ya wae atuh pegawaian teh. Berarti lain faktor tina bonteng jeung kopi eta mah. Mata na we tutupan helm. Kalah ngadon nyalahkeun bonteng jeung kopi. Ah, ai kacau.